Bah, cekorot, hirup kudu rukun, naon artina? Tak kieu teh cokolot cenanya paribasa sok mere papagah atau mere papatah mere peringatan ke anak-anakna hirup jeung dulur kudu rukun tadi disebutkeun rukun teh kieu misalnya maneh boga dulur teh saturunan teh 3 nah anu 3 teh ulah rek da tujuanna kudu rukun teh keur kabahagiaan turunan rumah tangga kolot tamane teh ulah rek nyieun permasalahan jeung dulur teh tah kudu rukun kudu akur harita lamun teu akur berarti keluarga indung maneh bapa maneh teh hiji mah berarti lain rukun ngaranna tah ngan cara-carana rukun teh kudu kumaha carana aya solusina lamun batur gering kudu tempo lamun batur susah kudu tulungan sabisa-bisa kudu saling tulungan teh ngaranna rukun tah lamun dina agama mah cenah rukun aga Islam rukun iman tah eta teh maksudna mah kieu ngaranan Islam teh salamet lamun urang hayang salamet dunia akhirat tah ulah rompang rukun Islam teh ti hiji nu kalimat teh kudu dipigawe sapoena tah lamun teu dipigawe salah sahiji moal jadi salametna disebut Islamna tah kitu dina iman ge sarua moal meunang kasalamatan kabahagiaan di akhirat jeung di dunia jeung di akhirat lamun eta rukun nu genep papalingpang ari salat getol da inget ka Allah tapi nyieun musyrik tah eta teu rukun ngaranna kitunya tah terutama lama dina rumah tangga atau dina hirup jeung dulur kudu rukun teh ulah rek pakia-kia rek pajauh-jauh kudu sing bener sing akur silih anter silih ayunkeun ka hayang kitu ulah pakia-kia nya kudu akur jeung dulur mah tah kitu ngaranna disebutkeun rukun teh tah lamun dina badan kudu rukun antara hate jeung suku jeung leungeun jeung ponon kudu rukun misalna hate hayang ka kidul hate rek migawe pagawean dagang tapi leungeun lain dipake dagang dipake teu pararuh teh ngaranna teu rukun moal meunang kabagjaan lamun teu rukun dina badan tah lamun hayang meunang kabagjaan dunya akhirat dina badan ge kudu rukun dina awak urang teh hate panon pikiran otak suku leungeun kudu akur tah pagawean teh ulah pacorok kokod gitulah mun dina ieu mah lamun dina awak pagawean mah ulah pacorok kokod gitu ulah leungeun keur nyokot kucokor nyokot ngaranna teu rukun eta kitu teu nya kitu bener hatur nuhun.